cancel tuh sekarang mah cuma 14 ribuan baru dah. Amanya tuh udah bisa wadukan langsung sih kami tuh datengin langsung ke tokonya yang ada di Jalan Buah Batu iya ta. Orang ditinggal teh alah siapa benar tuh wadukan ya mah cuma 14 ribuan agak cancel teh. Ya lo tuh udah bisa kaburu ku batur ya teh langsung aku sampe teh diborong ho kabehanana sakalian ke stok di mah. Urang hadeui atuh kana harana agak cancel nu hargana teh 14 ribuan ya teh. Bisi disangkana sih kami mau wadukan tah dibuktikan heeh dina kasieun harga sabungkus teh 14 ribuan aja. Ayeuna mah rek dibukbangkeun we tah nya betul sih kami teh yang geus lapar pisan. Orang geus lowokeun teh alah syeng mah mending ngepros kieu. Komo deui bari banyurkeun sama si kaki malah syeng mah bener-bener tambah nikmat ya mah. Ya jeung 50 juta kali barudak kieu teh mending ngepros teh. Perpaduan antara sambal dan sinaga teh bener-bener menyatu dengan baik. Ditanyakan geus puguh cancel crispy chicken nugget atau bener-bener crispy teh katulungan. Bener-bener nyeun boros sangu ya mah kalau makan pakai cancel crispy chicken nugget teh. Ya Allah kok kababalawakan teh si kami ge. Jajor liasina teu